Wal maqala tu jeung ari maqala as-sabi'ata asyarata anu ke-17. Takila diucapkeun ku qail. Naon tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Tuba ari kasayan anu seueur. Ail khairu tegasna ari kasayan al-kasir anu seueur. Eta liman tetepikeun jalma. Kana anu bukti naon aqluhu akalna si iman eta amiron anu jadi raja. Lamun akalna anu merajai bian yak dia surahna yen turut saman bimuradi aklihi kana maksud atau kakarepan akalna si iman al kamil anu sampurna mengikuti kana panjurung akalna akal anu normal anu sampurna wahawahu jeung bukti naon hawa nafsuna si iman ai mayala nu nafsihi tegasna condong nafsuna si iman ila ma kana perkara la dirinya aya laan tashtahi lana buludan tashtahi anu mikahayang naon nafsihu hi kana emak min ghairi da'iyati syar'i bari tanpa aya panjurung agama tunya kecenderungan nafsu urang kana perkara anu dipikahayang tanpa aya panjurung di agama kedengeran teh eta asiron anu jadi tawanan anu jadi boyongan ay mamnu'an tegas anu dicegah min zalika tina ma tashtahihi kacida bagja pisan jalma lamun akalna keur jadi raja nafsuna keur ditawan anu merajai teh naon teh akalna menggunakan akalna gitu lain mengikuti hawa nafsu tadi dia bahasana min ghairi da'iyati syar'i tanpa aya panjurung agama. Lamun aya panjurung agama mah justru jadi pahala. Orang menyalurkan nafsu, menyalurkan syahwat karena kesenangan. Seumpama teh nafsunya lamun dina hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jeung eta tetep dina wudu nya parji aranjeun kabeh teh aya sedekah bisa bernilai sedekah. Tuh ketika hawa nafsu teh disalurkeun kanu halal maka nilainya sarua jeung sedekah berpahala. Tuh, maka bahasana teh min ghairi da'iyati syar'i tanpa aya panjurung agama. Ari aya panjurung agama sesuai sama teh komo pamajikanna menta butuheun kan kudu dinapakahan ku urang napakah zahir batin eta mah jadi pahala. Beda jeung lamun disalurkeunna kana perkara anu teu aya panjurung agama eta mah jadi dosa. Oh mantak nya barang dahar we dahar lamun ngadahar perkara anu halal niat ngalapak kuatan jadi pahala aya panjurung agama teh dinya. Tapi lamun dahar ngadahar perkara anu haram tuh teu aya panjurung agama kudu ngadahar perkara anu haram kecuali mun kapepet lah gitu ya. Jadi naon teh eta mah kudu ditawan nafsu. Nu mantak aya bahasa min ghairi da'iyati syar'i penting teh di dinya teh. Ari aya panjurung ti agama mah eta bisa jadi pahala bahkan halus. Bisa lurikeun nafsu sebenarnya gitu. Karena naon? Ini agama oge mengakomodir karena kebutuhan-kebutuhan urang, kebutuhan biologis, makan, minum, bahkan kebutuhan seksual eta diaturkan dina bab fikih. Lamun urang hayang barang dahareun anu halal, hayang dahar. Kulu washrabu wala tusrifu. Lamun rek hayang jima nya menyalurkan syahwat seksualnya salurkeunna kanu halal. Wa wailun jeung ari karusakan anu banget. Ai halakun tegasna karusakan syadidun anu banget. Eta liman tetepikeun jalma kana anu bukti naon hawa nafsuna iman.
eta amiron anu ngarajai bi an arsala surahna yen ngencarkeun si iman hakana hawahu dikencarkeun dilepaskeun ila mustahayatihi kana pirang-pirang kasenanganana hawahu diumbar we gitu. Ngalajur nafsu henteu malire kana aturan-aturan agama panjurung-panjurung agama wa aqluhu jeung bukti non akalna si iman eta asiron ditawan ari akalna di naon nya ditawan ari nu dijadikeun raja hawa nafsu maksud ditawan teh aya mamnuan tegasna dicegah min nahwi tafakkuri tina saumpamana tafakkur fi ni'amillahi dina pirang-pirang nikmat Allah taala bari mahlur sa Allah wa fi 'azamati jeung dina keagungan Allah taala bari mahlur sa Allah. Emang pada apal gampang deh.